Assalamualaikum wilujeng siang pamirsa. Patepang deui sareng sim kuring Nandita Ramadhani di acara Kilas Warta anu nyajikeun informasi aktual jeung faktual 11 November 2020 hiji. Warta handelu nyertakeun industri hiburan negara. Artis Vanessa Angel sareng salakina Febri Ardiansah dilaporkeun maot. Kecelakaan di jalan tol kilometer 672 Jombang, Jawa Timur dina dinten Kemis 4 November 2020 hiji. Dina kajadian eta, Vanessa Angel jeung salakina dilaporkeun tiwas. Mobil nu mawa kulawarga artis Vanessa Angel kecelakaan di kilometer 672 Tol Ngawi Kertosono arah Surabaya. Akibat kejadian ieu, Vanessa jeung salakina Febri Ardiansah atawa anu dipikawanoh Bibi maot. Samentawis eta, putra Vanessa dina mobil aya dina kaayaan salamet. Kitu oge supir jeung awewe anu disangka asisten Vanessa. Polisi masih nalungtik TKP. Samentawis eta, anu maut sareng anu salamet parantos dilarikeun ka rumah sakit. Dina media sosial, sababaraha foto beredar nemungkeun mobil bodas ancur anu disangka milik Vanessa. Mobilna diduga nabrak jalan beton ngabalukarkeun salah sahiji panumpangna luncat keluar. Dugaan sementara, kecelakaan lumangsung lantaran supir kurang konsentrasi kusabab tunduh. Sateu acan anjeunna maot kusabab kecelakaan tunggal, Vanessa parantos unggah sababaraha video dina akun Instagramna. Tulisan terakhir ieu teras nampi seueur perhatian sabab disangka nunjukkeun pirasat Vanessa. Nyaho kana beja ieu, kasedih anu jero kaalaman ku kulawarga jeung sasama artis. Seueur anu henteu nyangka sabab Vanessa masih ngalaksanakeun kagiatanana dugi ka enjing-enjing dina dinten kecelakaan. Ieu runtuyan bela sungkawa ti sajumlah artis Indonesia. Nandita Ramadhani, Bandung ngalaporkeun. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa didugikeun dinten ieu. Abdi Nandita Ramadhani permios undur diri. Wassalamualaikum.